Ulang dek amanat ke malaikat Ridwan, yang satu jangan dulu pakai ada syarat-syarat cilongok mah tanpa syarat arasuk ke surga. Emang bakolot orang gitu surga. Tapi itu jelas dipindahkan melalui sinar kangjeng Nabi. Ialah anta syamsun. Tahun 580 seorang sultan ngaranna sama aja Salahuddin Al-Ayyubi. Ingat ke Salahuddin Al-Ayyubi waktu orang ke Mesir. Aja pendi di Mesir pohar. Asa panghebat nabai meureunnya. Pan orang Mesir mah sebenarnya garagah, garelis. Nilainyana asa bebeneran di solearna teh asa bebeneran. Ngan peda buntutan doang. Aduh Gusti Allah. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi nyana ceramah di Mekah, ceramah di Madinah, nu diceramahkeun kebersatuan umat Islam lantaran Aqsa berubah tina masjid nu dibangun diperbaharui ku Sayyidina Umar menjadi gereja. Urang rebut kembali eta umat Islam Madinah, umat Islam Mekah, tamu-tamu munggah haji setuju kabeh. Tetapi kan kesulitan kumaha ye carana ngumpulkeun jelema sadunya. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi nyana nyieun sayembara saha anu bisa ngalunkeun siiran-siiran jeung pujian-pujian ka Kangjeng Nabi bakal dijadikan nomor satu, pemenang nomor satu, nomor dua bakal diberi hadiah. Wah, Yaman nyieun, Turki nyieun, Mesirna sorangan nyieun, Irak, Iran, wah beh nyararieun. Naon kitu ngaranna? Siiran-siiran. Langsung ditilai tina sekian puluh nu menang adalah Ja'far Al-Barzanji. Eta teh anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat ya Nabi salam alaika. Ayo ada sorana resep asal ngadenge galedeg. Salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anjeun Muhammad lir teu beda jeung panon poe caang anu luar biasa. Bahkan ngaleuwihan ti panon poe mah ngan sakadarnya angan alam jagat raya. Subuh riem-riem jol panon poe ya Allah beungit Haji Pendi anu okos disolear ka deuleu beungit Haji Rusdi ge ka deuleu nu sakitu kasepna maksudna okos cepot. Haji Rusdi masyaallah Robi Sugara bey ngan eleh jangkung eleh mancung eleh gede sama ngaranna lain. Haji Masuri Masya Allah lamun di deuleu kurang pohara jasa bobogohan beak mobil hiji. Batur mah jantilok aya boga bobogohan tilok beak mobil hiji ieu mah bobogohan pleng bae spion eueuh. Kali kadinya ditanya ku Haji Wati spion ka mana lah budak nabrak ya nabrak mah tilok dua ieu dua kabeh. Ya Allah ya Rabbi menang saminggu sen eueuh cak Haji Wati aya sen ka mana sen ieu tabrak deui bae emang dipake ku sang budak ngaranna ge lah cek cenah teh sen eueuh
Masya Allah Karim tilu awas setirna ketilok anu gitu bobogohan jeung setir-setirna kaopat kali lempang suku cek Hajiwati ka mana mobil lah jual ceknya teh sejarah luar biasa eta Masya Allah ada bajingan jasa tuh hah padon poe nyorot ketingali nu kasep ketingali nu goreng ketingali gelis ketingali beke ketingali gendut ketingali kuabeh boro-boro manusia munding hewan segala rupa ketingali jarum potong ge ketingali Kangjeng Nabi mah lain eta nyorotna datang ke ayeuna nyorot ke kampung Cilongok Masya Allah Haji Patin kasorot ku sinar Kangjeng Nabi kasep alah siapa hasud sama Haji Masuri kasorot ku Kangjeng Nabi banyak ngayakeun muludan encan dibubarkeun geus nyeun panitia deui resep jasa meureun nyananya aya leuwih namanan kitu ge meureun ya Allah ya Rabb ieu kasorot di dieu coba di dieu ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi ieu di dieu ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi berkatna dipanggul diiring kaditu ya Allah cek kula rame-rame naon kurang keur ngobrol bajeng pamajikan bisa rame-rame naon sih budak rame-rame barang di deuleu gorenganan ieu lembur kuring pohara ieu berkatna parahu aya kula mah geus aku pakana saminggu ieu mah dek jualan belah pokona warung dibawa ka ditu warung ya Allah ka pondok ku jalanna mun aya jalanna mandek ieu naon ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain sakadar eta sorotan Kangjeng Nabi mah tina bodoh jadi pinter tina teu nyaho jadi nyaho Masya Allah Karim kita teu wauh ka Allah jadi wauh asyira wa nadhira sorotan Kangjeng Nabi nu paling indah bisa mindahkeun tina bodoh kana pinter nu paling indah sekali tina neraka ka surga dipindahkeun ku Kangjeng Nabi nu bakal jadi ahli neraka ku iman ka Kangjeng Nabi surga lain lalagaan pemindahan Kangjeng Nabi nu luar biasa ya Allah ya Rabb tentara Amerika nu kamari perang jeung Irak ratusan bahkan ribuan kasorot ku sinar Kangjeng Nabi mun kukula dicaritakeun wasilah di Amerika loba lu asup Islam wari muludan besar-besaran ribuan manusia ieu sorotan sinar Kangjeng Nabi ieu Karim pohara jasa lamun di Soviet Moskow ayeuna Islam anu luar biasa loba maulidanana ribuan manusia lamun urang ningali tadi 212 alumni jutaan manusia sorotan sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabara juta manusia nu kamari lempang nu tadi aya di Jakarta ya Allah ya Rabbi lamun lain sinar Kangjeng Nabi nyorot mal bisa capek tah iyalah sinar Kangjeng Nabi mindahkeun tina bodoh kana pinter tina bengko kana lempang nu paling indah tina neraka ka surga urang di dieu diuk hayang pindah urang teh embung cicing di neraka dipindahkan ku Kangjeng Nabi melalui maulidan ieu urang ngageser tek urang Cilongok teh jadi ka surga urang Cilongok ulah ka amin ieu urang mana urang Cilongok pindah ka surga ulah ka ngaku ieu urang mana ulah dek amanat ke malaikat Ridwan yang satu jangan dulu pakai ada syarat-syarat Cilongok mah tanpa syarat arasup ke surga emang ngebabak kolot urang gitu surga tapi itu jelas dipindahkan melalui sinar Kangjeng Nabi iyalah anta syamsun